Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji senareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat senareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabatna jeung keluargana jeung urang sadayana. Dina dinten ieu urang tiasa ngariung dina acara Isra Miraj. Hadirin anu dipika hormat, walawargi nu sami nepungan ku langkung acara ieu ngapaling Isra Miraj, hayu urang sami ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparingan nikmat sareng Islam margi henteu cekap manusia saukur meeling hungkul karena diisrokeun sareng dimirajkeunna. Pangabdian diri ka Allah Subhanahu wa taala oge nyata dina midamel padamelan dina mendamelan nu disunahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukiduna simkuring ngajak kasadayana wargi atanapi rerencangan utamina ka diri pribadi. Hayu urang sasarangan ningkatkeun nilai tambih dina ma'amullah anu bakal kenging karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring kakirangan sareng kalangkunganna nyuhunkeun dihampunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.